Naon di pos mana sih udah sedih? Teu apa di berat didinya. Kapal naon? Pan aki orang teh maot tadi. Innalillahi. Lu bener sih teh Kosim? Heeh. Pan aing iraha ieu teh. Tadi isuk. Pan peuting ge anjir salat berjamaah keneh jeung urang anjir magrib teh. Innalillahi umurnya euy. Oh berat. Pan Kosimnya anggar sedih dengan berat kepikiran wae. Nya wajar atuh manusiawi ai sedih mah atuh. Keun ae tong jadi pikiran kos. Yeuh, najan manehnya osok budak badog anjir di kebona ngalamangah ngalajamu batu. Keun ae atuh da incuna ieu. Yeuh anguran mah kieu. Didinya doakeun. Nya aki maneh sing dicaangkeun di lebet kuburna. Amin. Ditampi iman Islamna. Amin. Ditempatkeun di sisi Allah anu endah. Amin. Tah kitu anjir ya tong berlebihan sedih mah teu meunang ku agama oge nu berlebihan teh. Tapi anggar berat. Kosim nu pake pikiran teh nya. Meureun ugal isu Kosim capek anjir kudu nyelah. Anjing. Dibabad wae ku aing gitu ieu beheungna anjing si Kosim. Si Aki naon anjir? Laki motor nu Kosim. Astagfirullahaladzim. Ampun teuing. Aing kana sreuwas. Situ tong make jeung jadi sedih, situ jadi pikiran bae situ kadar ge nyelah situ. Pi omongeun si Kosim sugan teh akina anjir. Hah, aya-aya wae ieu yeuh anjir ya. Balingbing. Kos, kurang beli sarung tapi logor sih ya kos. Ari acengnya uhun atuh ceng. Ai meuli sarung logor. Ieu hayang sereg mah meuli legging. Jadinya kos rina laki baik kos. Kondom atuh kos. Ngomong atuh kita tadi. Emang meuli ukuran naon sih? Gue eta kos ukuran anak L euy. Atuh aceng teh harus tahu diri ceng. Aceng teh pan barang nagena saya deng kieu nu aceng mah. Atuh ukuran anak S. Gue eta teh kos meureun mubah bae duit aceng kos. Gantian bae ku didinya kos. Pan urang make nage M. Tawa ka bos Ajat tawarkeun nya. Bos Ajat mah awakna badag kos. Iya ceng, urang pernah harita nempo bos Ajat keur mandi. Sarua segede kieu tah. Beda saya alit jeung aceng. S maneh nage ukuranana. Terus aceng kudu kumaha eta duit mubah kos? Nyaah. Iya ceng. Ngekeun Kosim. Ulah sok bingung-bingung ceng, permak we atuh ka Ceu Enok naon hesena. Ini ada celana lepis kos di permak sagala. Ulah salah ceng. Celana lepis sakitu kandana heuras bisa dipermak ku Ceu Enok. Kami profesional Ceu Enok mah komo di nu kitu. Ah, cemen. Nya atuh kos lah rek ngajaran aceng kos. Heuju. Ngan era meureun aceng ka dituna kos. Mangga helm ceng. Kernaon Bibi? Keur ngored. Keur ngored cenah. Para ecreug ge aing mah mun ditanya teh. Ini gaya gitu aja jam tangan. Wes, iya dong. Jam tangan baru nih bos, senggol dong. Anjir. Sabaran di harga neta kaos. Jelas cek aing bi aing. Pan bieu teh anu dipuji teh jam tangan. Nah anu ditanyakeun harga kaos. Tinggal cek karanyang koneng harga kaos mah. Ya. Pokokna mah worth it weh. Ieu kaos kualitasna standar internasional ti produk board. Pokokna mah tah coba. Ih, ini kandel kieu. Leh. Halus. Eta mah kulit. Iya. Nyabak mah kana. Hayang meuli bibi oge di mana yang meulina? Dina Karanyang Koneng. Kali. Nah dia teh merekna di Board. Ieu tulisanna teh positive vibes. naon hartina? Dikotok di Lebuan. Ini hayang nyaho wae bi aing telepek ampun teuing. Yeuh, maksudna positive vibes teh nya. Jadi orang teh ngalakukeun naon teh kudu positif. Positif dina sagala naon urang teh. Oh, terus eta mun positif anu can kawin kumaha ka dituna?
nya wirang can kawin positif. Eta kecuali eta teu kudu eta mah teu kudu positif. Kawin heula. Aya wae bi aing ya. Ampun teuing. Aya wae ya. Kayak leuleus ya. Yo dicek si Kosim orang kemalesan dipanggil ke pagi-pagi ambyar. Dipercaya teuing si Kosim bi atuh lah. Nyaan cenah ya gitu ge hayang mesti ampi-ampihkeun cenah. Tamun orang pas datang kayak dipencit cenah. Lain ieu teh dionang ku pagi-pagi ambyar atau onang ku bah supar. Hah? Make jeung hayam diampih-ampihkeun sagala. Terus orang lamun nepi ka itu rek dipencit. Hah? Nah, ting pokoknya aku sasagi dipanggil bibi mah embung sieun si dipencit. Ah, make jeung bisi dipencit. Tankeun pas datang urang cenah ek dipencit tanya embung atuh. Tapi heueuh nya euy. Hayamna meureun bi. Geus mending kita tanyakeun deui ka si Kosim bi. Tanyakeun deui, lain naon lebar euy eta bisi salah paham. Bener teu? Urang bisi salah paham. Urang nu dipencit atau hayam nu dipencit. Soalnya lebar lamun misalkan hayam nu dipencit mah pan engke urang ka itu teh datang teh nya sadiakeun hayam. Nya sadiakeun goreng hayam, beuleum hayam. Tanyakeun deui maneh ka si Kosim. Bisa wae ya biaing ya. Si Patromak. Anjir. Di pagawe bang berang keneh geus aya di imah euy. Atuh geus jadi pagawe bang mah atuh tong make jeung ngumpulkeun nu kieu nya guys nya. Tengsin atuh teh. Saha Brad nu gawe di bank? Hah? Kan kamari maneh ngomong. Cenah di BCA. BCA teh maksudna bacok, cangkang aqua. Anjing. Kau penyaing kadang di bank si lain Kosim. Bacok cangkang aqua. Karena karungkeun dengan Kosim sok digandong. Banget tong bari jeung diwatir-watir kitu atuh sedang geus watir. Ai maneh. Mun eta Brad sakapeu mah Kosim sok gengsi euy. Mun deketan randan ngan Brad. Naon saya pakai jeung gengsi. Ye, gadag mah nu penting halal. Nu kieu halal lain maling maneh. Lamun maling kakarek anjir tuh nu korupsi anu arek mah era. Nu kieu mah teu halal. Gadag mah naon we nu penting mah halal lur bener teu. Tong ka era-era. Geus sok tuluykeun. Semangat teh pokona mah. Siap Brad. Jadi BCA teh naon? Bacok, cangkang aqua. Masukkeun na karung tukang. Bisa wae ya anjir. Daun telinga ya. Sok lah. Sing sukses. Amin.